Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murangkalih murid kelas 2. Kanggo pelajaran bahasa Sunda, kanggo kelas 2, mangga dibuka buku paketna halaman 30 hiji. Tanapi kaca ka 30 hiji. Halaman 30 hiji. Halaman 31. Panggelar basa. A. Ngalengkepan kalimah. Lengkepan kalimah di handap ieu. Lengkapi kalimat di bawah ini. Tadi dia aya pilihan. Aya sababaraha kecap atanapi kata sampe, ganas, dodol, combro, cireng, galendo, misro, tahu, kecap, Cirebon. Nah, tina kecap ieu mangga dilebetkeun kana pertanyaan di handap ieu hiji dugi ka 10. Nah, sampe. Sampe teh naon? Singkong. Ganas teh buah nanas. Ai dodol makanan anu khas ti Garut. Combro nyata oncom di jero atanapi terbuat tina singkong atanapi sampe anu eusina teh oncom. Aya cireng mah jadi goreng. Galendo mah naon tah? Galendo mah khas Ciamis nyaeta makanan atanapi katuangan tina ampas kalapa. Anu tadina si kalapa teh tos jadi minyak, tah si ampasna dibuat makanan gitu. Misro tah amis di jero biasana ieu sami tina sampe gitu. Tapi eusina tina gula. Tahu. Nah, tahu. Tina naon tah tahu? Tina kacang kedele nya. Kecap tina kacang atau tahu ge tina kacang-kacangan. Cirebon. Nah, Cirebon ieu nami daerah anu aya di Jawa Barat. Cirebon daerah. Tadi dia lebetkeun hiji emak nuju ngadamel titik-titik tina kalapa di parut. Naon tah? Emak sedang membuat titik-titik dari kelapa parut. Apa sampe, ganas, dodol, combro, cireng. Di Subang mah wajit teh dijieuna tina di Subang wajit terbuat dari khas dari Subang teh apa tuh? Nah, kacang kadele sok dipake bahan nyieun. Kacang kedelai suka dipakai bahan untuk membuat apa tah? Pilih. Naha tahu, naha kecap, naha cireng, naha Cirebon. Tapi yang cocok gitunya anu cocok di ieu dipasang-pasangkeun ieu aya 10 kata, tah ieu ge aya 10 pertanyaan anu cocok sareng pertanyaanana. Basa Bapak ka Garut mulih nyandak. Waktu Bapak ke Garut pulangnya bawa naon tah khas Garut. Peuyeum dijieuna tina naon tah? Peuyeum dibuat dari apa? Nah, pilih di salah satu kata di bawah di atas. Nah, sampe, nah ganas, nah dodol, nah Cirebon, nah tahu. Nah, eta sok dieusian nya dikerjakeun ti hiji dugi ka 10. Mangga sok diajarna sing semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.